Aduh, dasar hari TV hurung. Ayam motor sih. Mau dipalp aing. Bisa kan macam. Nah, iya aman ya. Ayat TV dengan radio. Udah kayak bisa aja TV. Radio apa yang jual. Jang. Ayo naon Jang ka dia Jang? Ada iya ya teh. Ada bangsat. Oh, bangsat nung kita dia tuh mau ke bangsat gitu. Promosi saha. Keuna jeung saha ngabangsat teh Jang? Sorangan udah batur. Jadi rek ngabangsat naon? Iya, TV jeung radio, boleh dicadak. Nyawa. Tapi kan bae lah. TV kop bawah, radio bawah, ngan omat hawu lah. Mau aja naon hawu mah dah hese dibawa lagi panas. Berguna ye. Sok bawa TV. Dicadak ulah bawinya. Kade atuh kana hulu. Sok. Wah. Sok. Tuh, radio tenak tuh, tak. Tak itu soknya. Mohon bahnya. Nya, siap. Mangga bah. Di radio. Aing. Bangsat geus aman gitu sih ngagubug radio. Aduh cuna nya penghasilan mah keur sepi usaha teh. Majikan di imah rewe ya. Mocokan eueuh Jika bangsat. Halo ya bangsat. Mana bangsat? Mohon bangsat kan. Jika TV jeung radio nu sabah ieu mah. Mana apa yang sabah yeuh? Heeh, ieu nu Atuh kieu we Kang atuh abi nyanak radio jeung TV teu abah capek. Gentosan 50.000 Kang ngetosan kesang. Ulang. Cun aya mah 50.000 aya. Aya 30. Wah, tuh mah cekap abi Kang naik ojek na ge tebih ti dieu ka Garut mah. Bet ulang tambahan tuh. Nah, ieu radiona, ieu TV-na Iya, yang ngakeun. Abah rong bat. Abah bat geus abah batikeun ieu beneran si abah mah. Batikeun 200 nya. Nuhun Kang nya. Jung mana mau balik ya? Si abah ya 200. Oh, ini tunggu ieu nya si abah ya. Bah. Abah. Wah, si abah teh ieu mah meureun. Oh, sabana gitu. Rona tamu TV kebangsatan jeung radio sabah kumaha ieu teh? Bah. Naon euy? Kumaha Rona teh ieu kebangsatan TV jeung radio? Biasa radio weuh maneh mah. Hah? TV jeung radio kebangsatan kumaha? Wah. Nah ada eta mah TV geus dibikeun ka jelema nu tadi ka dieu. Katipu. Katipu aduh. Bae 200 Wah, da geus butut dik bae barang wae geus Kan duit urang saban terganti duit. sok bawa ka ditu geus butut. Wah, geus butut. resiko kumaha. Oh, sarua urang butuh resiko eta. Ada jual. Oh, bener. Ayo kilo ada.